Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wal hadiya asaro sareng ari anu ka-11 min arkani sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun salat eta al julusu calik baina sajdataini antara sujud dua. Walau finaflin sanajan kabuktosan itu julus eta tetep dina sholat sunat li'annahu karena sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kana kabuktosan itu Nabi eta ida rofa'a di mana-mana nyengkatkeun Kangjeng Nabi roksahu kana mastakana Kangjeng Nabi lam yasjud mangkatara sujud Kangjeng Nabi hatta yastawiya nepi ka anceg Kangjeng Nabi jalisan halna calik kama sapertikeun perkara fi sahihain. Wahada sareng ari ieu elat li annahu kana lapad eta fihi eta tetep dina itu hada rodun ari nolak ala Abi Hanifah ka Abi Hanifah haitsu yaqulu dina sakira-kira ngadauh itu Abi Hanifah yakpi nyukupkeun naon ayar pa'a nyengkatkeun ieu jalma roksahu kana mastakana ieu jalma anil aradi tina taneuh adna robin kalawan panghandapna cengkat ka hadis Syafi'i sapertikeun seseukeutna pedang dina pada dekeutna. Wasania asaro sareng ari anu ka-12 min arkani sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun salat eta at-tumaninatu tumaninah fihi dina itu julus li hadisil musii karena aya hadisna jalma anu ngagorengkeun sholatahu kana sholatna itu musi. Wayajibu sareng wajib naon allayak sida ulah ngamaksud ieu jalma birob ihi ku cengkatna ieu jalma goe rohu kana salianti itu julus kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung itu fir ruku'i dina ruku. Falau rofa mangka lamun nyengkatkeun ieu jalma pajaan halna kaget min syai'in anu tetep tina perkara lam yakpi mangka henteu cukup itu rofu. Wayajibu sareng wajib alaihi ka ieu jalma naon aya uda balik deui ieu jalma kana julus li sujudi pikeun sujud. Wayajibu sareng wajib naon Allah yutawala ulah ngalilakeun ieu jalma hukana itu julus walal i'tidala sareng ulah ngalilakeun dina i'tidal li annahuma karena sanyana itu i'tidal sareng julus eta ruknani rukun dua kosironi anu sakedeung duanana laisa anu lain itu i'tidal sareng julus eta maksudaini anu dimaksud duanana lidatihima pikeun datna itu i'tidal sareng julus balil fasli balikta karena pamisah wa akmaluhu sareng ari pang sampurnana itu julus eta ayu kabiro maca takbir ieu jalma bila rob yadin kalawan henteu nyengkatkeun panangan ma'a rob roksihi sarta nyengkatkeun mastakana ieu jalma minas sujudi anu tetep tina sujud lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi. Rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha as-saykhoni Imam Bukhari Muslim. Wayajlisu sareng kudu calik ieu jalma muftarisan halna diuk iftiros wasayati sareng tereh datang naon bayanuhu penjelasanana itu iftiros lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi
wadian halna nyimpen kafaihi kana dampal panangan duana ieu jalma ala fahdaihi luhureun pingping duana ieu jalma qoriban halna deukeut min rukbataihi tina tuur duana ieu jalma bihaisu tusamitu kalawan sakira-kira meneran huma kana itu rukbatai naon ruusul asobi'i tungtung pirang-pirang ramo nasiron halna nyarangkeun asobi'ahu kana pirang-pirang ramo na ieu jalma mademu matantur anu dikumpulkeun lil kiblati bari madep ka kiblat kama sapertikeun perkara pisujudi anu tetep itu madina sujud ko ilan halna nyarita robbig firli ko ilan halna maca robbig firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini lil ibba'i karena turut kana padamlan Kangjeng Nabi sumayas judu tuluy sujud ieu jalma asaniyata kana anu kadua kal ula sapertikeun sujud anu kahiji pil aqalli dina saeutikna wal akmali sareng dina sampurnana wasalisa asaro sareng ari anu ka-13na min arkani sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun salat eta al julusul akhiru calik anu akhir li anahu karena sanyana itu julusul akhir eta mahalu dzikrin tempatna dzikir wajibin anu wajib itu dzikir fakana mangka kabuktosan itu julusul akhir eta wajiban anu wajib kal kiami sapertikeun ngadeg li qiraatil fatihati pikeun maca Fatihah warobi'a asaro sareng ari anu ka-14 min arkani sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun salat eta atas syahudu tasyahud atawa tahiyat fihi dina itu julus ayil julusi tegasna dina calik al akhiri anu akhir itu julus liqauli Bani Mas'ud karena dauhanana Ibnu Mas'ud kuna bukti abisadaya eta nakulu ngadauh abisadaya qabla ayyaf rudo dina samemeh dipardukeun alaina ka bisadaya naon at-tasyahudu tasyahud assalamu alallahi kana lapan assalamu alallahi assalamu arika salametan eta alallahi tetep ka Gusti Allah qabla ibadihi dina samemeh ka pirang-pirang abdina Allah assalamu arika salametan eta ala Jibril tetep ka malaikat Jibril assalamu arika salametan eta ala Mikail tetep ka malaikat Mikail assalamu arika salametan eta ala fulanin tetep ka fulan faqala tuluy ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqulu ulah nyararita ulah mararaca aranjeun kabeh assalamu alallahi kana lapan assalamu alallahi fa innallaha mangkasanya Gusti Allah eta huwa ari itu Allah eta assalamu anu mere kasalametan walakin kulu sareng tatapina kudu maca aranjeun kabeh at-tahiyatu lillah kana lapan at-tahiyatu lillah at-tahiyatu ari pirang-pirang kahormatan eta lillahi tetep milikna Gusti Allah ila akhirihi nepi ka akhirna itu kaol rawa ngariwayatkeun kana itu hadis saha ad-Daruqutni Imam Daruqutni wadilalatu sareng ari nuduhkeunana fihi dina itu kaol eta min wajhaini tetep tina dua jalan ahaduhuma ari anu kahijina tina itu wajhain eta at-ta'biru ngabahasakeun bil pardi kulapad al pardi asani ari nu kadua eta al amru marentah bihi dina itu al pardu wal muradu sareng ari anu dimaksud eta parduhu parduna itu tasyahud fi julusi fil julusi dina calik akhiros sholati dina akhirna sholat
Wa aqalluhu sareng ari pangsa etik-etikna itu tasahud eta ma riwayat rawa ngariwayatkeun kana itu Masyaha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Turmudi sareng Imam Turmudi wa qala sareng ngadauh itu Imam Syafi'i sareng Imam Turmudi fihi dina itu ma rawa hasanun ari hadis eta anu hasan anu alus sahihun tur anu sahih. At-tahiyatu lillah kana lapad at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Au anna muhammadan abduhu. Au anna muhammadan atau sanyana kangjeng Nabi Muhammad eta abduhu anu jadi abdina Gusti Allah wa rasuluhu sareng jadi utusanana Gusti Allah. Wa hal yaji'u sareng naha cukup naon wa anna muhammadan rasuluhu lapad wa anna muhammadan rasuluhu. Qala al-Adro'i qala ngadawu saha al-Adro'i Imam Adro'i as-sawabu ari kaul anu bener eta izzauhu nyukup kenana itu lapad wa anna muhammadan rasuluhu li subutihi karena tetepna itu anna muhammadan rasuluhu pitasyahud Ibnu Mas'ud dina tasyahudna riwayatna Ibnu Mas'ud bilab di abdihi kalawan make lapad abdihi wa rasulihi sareng lapad rasulihi wa qad hakao sareng nyata ngahikayatkeun ulama-ulama al-ijma'a kana rempug ala jawazit tasyahudi kana meunangna tasyahud diriwayati ku pirang-pirang riwayat kulihat tegesna sakabehna itu riwayat wala a'lamu sareng henteu terang abdi ahadan kahiji jalma istaroto anu nyaratkeun itu ahad ado abduhu kana lapadna lapad abduhu aha paragat itu kaul Imam Adro'i wahada sareng ari ieu tasyahud eta huwa ari itu hada eta al-mu'tamadu kaul mu'tamad wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana itu tasyahud eta at-tahiyatul mubarakatu lapad at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wal khamisa asyara wallahu a'lam bissawab.